Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di dieu simkuring bade mendarkeun atawa nempatkeun kecap kalimah nu merenah dina undak usuk basa Sunda. Tata krama basa Sunda osok oge disebut undak usuk basa Sunda. Kecap undak tuduh kana tahapan atawa tingkatan. Ari usuk nyaeta kai bagian suhunan pikeun cicingna kenteng sangkan kenteng ngantep atawa beres. Jadi undak usuk basa teh bisa dihartikeun aturan atawa tahapan-tahapan basa sangkan beres atawa merenah anggoning makena. Istilah undak usuk basa Sunda bisa diganti ku istilah tata krama basa Sunda nyaeta basa pikeun alat silih ajenan. Undak usuk teh nyaeta aturan atau tata krama dina nyarita basa Sunda sangkan merenah. Aya basa hormat jang sorangan, aya basa hormat jang pabatur, aya oge bahasa loma anu disebut loma teh nyaeta basa sehari-hari jang khusus ka jalma anu geus loma, anu geus deukeut. Contohna kecap mios, kecap angkat bahasa lomana naon? Indit. Contoh kalimahna nyaeta punten abdi bade mios ti payun. Dupi bapa, dupi akang bade angkat iraha. Contoh nu sanesna. Kecap terang uninya bahasa lomana nyaeta nyaho. Contoh kalimahna nyaeta kang uninga teu alamat ieu. Dijawab ku si akang punten abdi teu terang. Kecap nu lain contohna wangsul mulih bahasa lomana balik. Contoh kalimahna nyaeta mulih ti mana kang? Dijawab ku si akang wangsul ti kota atau napi wangsul ti ditu. Contoh nu sanesna sumping, kecap sumping sareng kecap dongkap bahasa lomana nyaeta datang. Contoh kalimahna nyaeta akang sumping ka dieu iraha. Diwaler ku si akang abdi dongkap ka dieu tadi wengi. Sakitu nu kapihatur mugi aya mangfaatna nyungkeun sareng sumbilih aya kalepatan. Hatur nuhun, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima gaji.